Bismillahirrahmanirrahim. Dua sifat kidam. Wajib akli hak Allahna, kidam heubeul eta hartina, kecap kidam kabagina, kana tilu kahijina, kidam jamani hartina, heubeul hiji perkarana, nuka kurung ku jamana, langit bumi heubeul jamana, ari anu kaduana, kidam idopi hartina, heubeul pedah dibandingna, bapa banding ka anakna, ari anu katiluna, kidam hakeki Allahna, heubeul lain jamana, heubeul lain arandena. Ulangi. Sifat nomor kedua tina sifat wajib di Allah teh sifat kidam. Hartosna kidam teh naon? Heubeul. Ya. Kidam teh heubeul. Itu harti asal kidam. Harti asal kidam teh naon? Heubeul. Lamun disalabiahkeun kidam teh teu aya kawitna. Teu aya mimitina Gusti Allah. Tos. Tong wakang ngabahas kidam sifat kidam Allah manungan. Tapi bade ngabahas kecap kidam. Sanes sifat kidam di Allah tapi ayeuna teh bade ngabahas lapad atawa kecap kidam. Naon kidam teh hartina teh? Heubeul. Kecap kidam kabagi sabaraha bagian? Tilu bagian. Hiji kidam jamani, dua kidam idopi, tilu kidam hakeki. Nu kahiji kidam naon? Jamani. Ari kidam teh heubeul, ari jamani teh zaman. Waktu berarti kidam jamani teh heubeul kakurung ku zaman, ku waktu. Contoh heubeul na langit, heubeul na bumi. Langit ayana heubeul, geus heubeul. Geus kidam heubeul. Ngeun ayana langit kakurung ku waktu. Sabab lamun diitung mah langit teh bakal umurna teh sekian puluh ribu tahun. Ngeun teu apal we. Entong kana langit atuh. Deal we. Lamun deal di dunyana tos lumayan heubeul. Heubeul berarti kidam. Ngeun ayana deal di alam dunya geus heubeul kidam kakurung ku naon? Ku waktu. Nyaeta geus sabaraha taun ayana deal teh di dunya teh? 10. Ai 10 tahun ari tahun teh kan waktu. Paham? Kitu tah. Kakurung ku zaman, ku waktu. Sadayana makhluk Allah mah kakurung ku waktu. Kahi sok urang calik di dieu aya 1 menit, 2 menit, 3 menit nya. Berarti kakurung ku waktu, masuk dalam lorong-lorong waktu. Sadayana makhluk. Nah, berarti urang teh cek batur teh heubeul euy maneh mah. Berarti kidam, ngeun kidam jamani. Sabab masuk dalam lorong-lorong waktu. Nu kadua aya kidam naon? Idopi. Naon kidam idopi teh? Heubeul dibandingkeun atawa heubeul nyarande. Jadi contoh cek batur teh geus heubeul da bapana mah di dunyana. Berarti dibandingkeun jeung lamun dibandingkeun jeung saha? Jeung anak. Heubeul saha? Heubeul ayah daripada budak mah, daripada deal mah. Dati heula otomatis waktuna oge loba ayah mah cicing di dunia teh da geus lila heubeul. Paham?